Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh lu nyana ku hari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa, wari kemana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari kemana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, panelo mah jenderal, wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sah polisi, periwit ngagantung, jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan, tatrit. Kami ditinggalkan dunia dah. Sok radapan gerak kurang jahenya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti, ternyata harengkos kitu dunia mah. Gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya, kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden ku ari geus teu, kamari jadi menteri ku ari geus teu, kamari jadi gubernur ku ari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae, sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min zalik, wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya gas. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura. Mun teu bilatungan teu kecil. Bilatungan kanjeng hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan, hanya demi samanan qalila jangan. Atau lain DPR baik sih sarua baik nu ngeridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajelah ngeridit ge demi samanan qalila paeh. Nah, di sate sia kajeun guru. Sate embes leungit sate sia. Masyaallah dari. Kurang sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan. Henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok. Tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang. Sok urusan.